Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan abdi nu dipika cinta. Pertama-tama hayu urang panjatkeun nikmat ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sadaya urang tiasa kumpul dina acara praktek biantara Pancen Basa Sunda. Gehilap sholawat sareng salam ku urang curahkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusabab anjeunna tiasa ngaraos nikmat iman sareng Islam. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa kaasup umatna, amin ya robbal alamin. Sampurasun tepangkeun wasta abdi Depano di kelas 11 MIPA 4. Bapak Ibu anu dipika hormat, anu sakumaha kauninga ku urang sadaya dina waktos ieu sabudeureun mancanagara kalebet negara urang nuju kenging cocoba sareng dodoja ti anu maha kawasa nyaeta mangrupi corona. Anu ayana musibah eta ngarobih kasadaya tatanan kahirupan urang tingawitan ekonomi, politik, sosial, sareng budaya. Anu tembahna keuna ka putra-putri urang anu kaitana sareng pangajaran di sakola. Kanggo ngurangan nyebarna corona, barudak sakola anu kawitna diajar di sakola, ayeuna barudak sakola dialajar ngiwatan daring. Nyaeta diajar ngaliwatan internet di bumi masing-masing. Kuhal eta, urang sadaya salaku manusia biasa, hayu urang terkendat-kendat mementa kanu kawasa, sing dipasihan kesehatan jasmani sareng rohani. Oget lepas tina ancaman corona, amin. Sakieu biantara anu tiasa didugikeun, kirang langkungna nada dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.